lepas wayana kasep seren sumeren sagala papasoalan oge ulah mawa karep sorangan kapan hiruk mahnya eta kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna ulah ngabogaan tekad sorangan eta teh hatina direncana kosongkeun jiwa dah bersihkeun mana tadi nguntup tadi nganggap enteng jeung sepele ka batur dah ngap enteng da apaleun itu oge kalimah naon anu aya di diri anjeun teh apaleun Allah nyaon heula manehna malahan tenang da lain ku kalimah eta atuh udah kunaon bersihkeun hate jaminanana pangbagjana jelema lintang ti jelema anu geus nyucikeun hatena dah hah kenaon tadi dewa asup ngabaju miraga sukma gawekeun atuh dah kontek atuh kanya tah eta teh mangrupakeun hijab ujug ria teh kasep nguntup jeung sajabana sok kosongkeun jiwa bersihkeun mana hasil tatapa hasil puasa teh sing bisa ngaleungit lain ngaleungit wujud tapi ngaleungitkeun pengakuan dina diri anjeun semua hah lesotkeun sagala rupana diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sok kakara bakal lungsur pitulung lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa yes saha eta dina wujud anjeun teh hah tadi ge urang mah media kasep sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan dek make kalimah naon ngalawan manehna moal mampu iwa tiwayah narap sidakap sinekut tunggal mate di bebahanan catur dria catur aning opat dria araning angan-angan sir budi cipta lan rasa sagunakeun anu aya penta tulung nu aya kabeh oge eta teh kodrat irodat anjeunna nu aya dina wujud anjeun sagunakeun semua uluh eta hijab teh lalawora pining teu nyalakeun yang sabab naon budak ngora hidup teh masih kena emosi nya gitu hartina eta teh getas harupateun teh pagawean jurig teh nu kitu ngulik bawang ge ada bawang ulah ngulik bawang geus sok nya ulah ngabegetah bawang sereng potong ha dah pagihkeun diri sorangan nyereng yes kapal tilelep ka langit kuya paeh kati isan tiri mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega dah putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu magus nepi eta teh samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan das ta eta teh nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran gerak beret sareng kita telak-telak masing tilik ulah wakan nolak mun can taluk hah nya jeung ulah jurus pamungkas keur anjeun teh lintang ti seren sumeren sumerah pasrah yes pasrah semua kakara rahmat pitulung bakal datang lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa ulah barang bawa geus sok kudu buligir dinding
Cing seperti orang datang ke dunia datang ke panggung jeung balik tidunya lako jitu munapuroda ngali ginsing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kudu hirup dah ulah nentang kana kodrat irodat ulah ngalawan kasep sok pasrahkeun heula ke di mana geus dipasrahkeun tak kumaha itu teh mah geus sumerang oh gitu ya sok wayang gunakeun anu tadi teh dah hese teh ngalawan eta hiji duh sumuhun tangtos gua ngan nguntup we jeung nguntup ka batur teh kebatul teh nganggap remeh nganggap sepele ngap enteng nganggap naon nganggap eueuh naon ka batur teh kenapa nggak bisa batur teh ngeledek we ngeledek netek gitu gua dunya teh asal sorangan heuh ieu hate aing nepi ka pageuh teh ya hese gentar teh lain abet atuh geus keur mah adat ti budak aing jadi hese dilesotkeunana ya kalau kakel mati budak atuh teh mari gansa ngambek ongko gambe motot gua pangaruh jelema bedang ya urat tarang nganteng ya biasa jantan ngangkang dina tarang pangaruh jelema bedang teh oh eta adat bawa ti rumasa hirup teh gede hulu adat bawa ti kudrat teh beunang kadenge nu kitu kadenge nu kieu teh kan geuluh we jeung geuluh awal dihaluskan Wong lugay di Jaipongkeun geuleuh oh atuh cenah kreatif budak teh bener iya ngaliwat jalan tol abok eta kumacet tuh macet di jalan tol macet udah nurun di hareup aya nu ngurek teh lepas juga ada tapi lah bangkit ngaliwat iya lajeng ieu Raden Kakrasana tuh iya nyaeta satekah pola pikeun ngosongkeun jiwana leres yen teu aya deui angin Gusti kagungan pamuntanganana kalayang kodrat irodat anjeunna pitulung anjeunna ridho anjeunna Rahman Rahim anjeunna anu ngajadikeun sagala rupa jajadian Kakrasana maju kurang ajar tuh gara tungkul kana Joko sia kurang ajar sok gablek ilmu naon sia ha tuh teu boga ilmu naon tuh apan maneh teh tukang tatapa puasa lain pokona teu boga naon-naon ya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan bener saliring-liring dumadi sarengkak saparipoloh hayu lain nu kaula tapi kalayan kodrat irodat anjeunna bener ya rasakeun kurang ajar penasti kesah yang tumampara ya iya ieu kejadian anu luar biasa ieu denawa Pati Bahureksa maksud ngajamak Raden Kakrasana ya iya atuh di Kakrasana nyampaknya eta hiang patuk hiang temboro ayeuna mah parantos disangakeun sagala rupana parantos dikosongkeun jiwana si horeng bagja keur jelema anu geus nyucikeun dirina atuh kaayaan jadi tibalik ieu denawa ya
nyata awakna amur rasut leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana Iya hingga. yang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat alugora. Kaget yang merah meninggali kaget yang merah meninggali kagetlah kaget kaget yang merah ya jika meninggali ya Sokot kakrasana sokot. Jadi gadai. Semohon gua Luar biasa. pitulung. Luar biasa. Ya. Kakrasana. Udah. Aya cobaan ketinggalan. Gira tarima. Sabenerna kaula teh keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang. Dah, semohon. Di mana kuringnya cicing, di mana kulanya nyayang. Nyaeta satria piningit anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan di negara. Dah. Bekal keur anjeun eta gada ngaranna alugora. Pek Grapibana ngan kadek cing hati-hati cing bisa mawana. Dah. Leres. Bawa kana jalan kahadean. Belaan kaum lemah ku anjeun. Toba. Dah, kumaha. Segera punate. Naikkan nafsu ke gila-gila. Ya. Gila-gila. Ya. Ay dulu lain geus leuweung. Supraba geulisna kabin nabi. Urang putih kaula teh ganingakeun sarejeun barang dahar. Hayang laksana ka Dewi Supraba. Kari-kari ayeuna kajadian anu model kieu. Aya dulur anu satia geus teu aya. Hei kakrasana. Hutang pati bayar pati, hutang bayar. Stiker sayang tumamparan. Dah. Yen upasanta dijamak ku ieu gada alugora
leres. Leungit tanpa berhilang tanpa kelana. Yang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat senjata nenggala. Biasa kasih peningan gitu hikmah si orang eta teh pikeun bekal pajuang hidup nyokot kemerdekaan negara Madura tina leungeun jajahan anu ngaran Kang Sadewa pek kasih sing hati-hati mawana cing bisa mawana ieu pusaka tapi kemarin sekeun pacogoregan anu aya di negara Madura. Jangakeun dua pusaka empe keur hidup. Lah, kau hidup. Empe. Gitu yang ubat nuhun yang nuhun. Milik hidup. Marukana kumaha nya Kasep. Sok urang nyangakeun dewa eta anu dua yang patuk yang temboro hidup bakal diistrenan hidup teh jadi baladna dewa Lah, janten baladna dewa semua. hah Allah nuhun atuh ayo bawa eta pusaka Adik, iya tuang putus salaman. Kabagjaan jeung kabungahan hatena ieu Raden Kakrasana. Dah, iya. Teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Tangtos. Anu jelas Raden Kakrasana diistrenan jadi baladna dewa diaku ku para juata. Leres. Kalayan hasi dua pusaka. Nyata nu kiwari keur ngaranapan lara tunggara di negara Mandura. Dah. Kebat nu mampar. Lawas ketemu maning yo mas ketemu maning wae jambu
ibu Ayah. Siapa Omin? Cecep bingung. jambu alas paling menemui selawas kuluk kidangan cip angkin Asep Sule. demet pulang kidangan aduh alah iya Jangan kita si aku diri macam Ayah. Tarik podang. lelebur dicampur iwak pindang campur daging umirosan dicampur daging Ayah. suka bunga kadi abu tinimbang dijajah maning aduh kang dadang baja kang Asep Sule Ayah. Abdi oman cangkang tatang Cikadul. Sarap tacut. melak pare ning lele Bapak dokter anestesius terus nanya Ayah. hirup ning dunya kudu ngatur sabar Dadang Wanasari. Bawa ayah. Ismail. Bisa kali dilipur-lipur orang bisa kelipur harap jaluk nang sapa sing diadang-adang sok orang nerima bang aduh mamah Eli aduh teh Elis kangkung aduh ampun Kang Eman Kangkung. balung-balung lang muka daging kidalang ujang muhtar Karawang wong ditulung-tulung langkah Mama Hayati Cipalai. bangan kalau hati panas digawe aku jang pelang Ayah. Dengan Kalimantan. Ibu Hajah ini. Salim. di pesisian abang jarang Asep mulia pacet pun darah di
Kayu akung paparwit sami rempel kotonge rempel sami apang-pang sekar mekar inggalih si Pandanaru Dah banglus lampahipun ya iya Raden Kakrasana parantos nampi anugerah kakasihna jadi baladna dewa malahan kenging dua pusaka memang eta nu diharap-harap ku para pinisepuh nagara budak angon anu bakal ngarengsikeun pacokrekan kitu kayaan di jagat sami sareng Raden Narayana nuju ngalalana anu kiwari di negara Mandura nuju Sayembara negara Mandura diborohkeun sabelah kajama anu bisa ngelehkeun jago anu ngaran Pati Saleti Mondra itu kaayaan padahal kitu peta teh eta mah milarian jalma budak Kemar Salasih budak bule budak hideung teh dah iya iya tuna lampah eta kacarios di satengahing marga dengan malih sisi basisir dah begal-begal sami merbayaksa di sisi basisir ya iya halu mampah jigrah-jigrah pengawakan jangkung gede si Bardana tindak kendengane pun bendrong lagi ayo
Iya. Kufur. Mangga. Mangga. Ayah naon? Kurang berjuang. Wanita Naon lah ketetanggahan. Jam sabaraha ieu nya? Jam sabaraha ya setengah satu. kira-kira jam meduduk. Lain biasana mah sok aya nu nguseup ka dieu. Ngaliwat. Biasa geuning sok bebekalan. Bebekalan. Rupa-rupa teh nu ulin ka cai teh. Nya. Ka sisi laut anu rek ngalak empot wae aya. Aya. Bernaon ya. Jangan hawan. Teuing aing teu kahati ku jelema keuna naon empot. Ada gatengan lagi lahar atuh. Hari istri menangan tangkur. Aya nu neangan tangkur wae aya. Aya. Kulaut. Aya oge nu malid-malidkeun sasajen aya. Aya. Anu pesta laut geuning. Ya. Biasana mah sok ngalungkeun di hulu sapi. Hulu sapi. Wah aing sok disokot teh di gule. Mereka gua barikin. Ini gue, Bang. Dihakan cenah ku eyang di laut. Ya macam kita para kemaneh lah. Eta ge dihakan ku lauk-lauk mudanya. Ya, gua laut tuh. Geunah loba jelema nu karari itu teh lah. Loba hakaneun. Balahareun mah. Komo anu tapa mah dina hanapeun tangka kai sasajena komplit. Sokotan teh ku aing. Eta teh. Pajarkeun teh cenah bea ku karuhun. Pajarkeun. Harewosan ku aing seulina bere nomer. Ya. Bari ka laut oge. Rupa-rupa pamadegan jelema di dunia. Rupa-rupa karakter. Aya oge nu ka laut tenangan jodoh. Naon kajengan jodoh segala. Teuing Lawa awewe. naon maksudna gara sokna ka laut nengan jodoh. Lawa awewe di laut mah. Halah. Aya padadang Supriyatna ka dieu nya. Aya, Padil. Tengah luar. Boga sobatinya Abah Anom partos ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta teh bukan ngantunkeun. Atuh cenah dicipta gelar aya ka dieu. Aya. Pak Haji Maulana aya ti soreang Kang
Kang Aep aya Ayah bagi bawa. Di Cicadas ge aya. di Sinar Mukti Eta teh. bager sok mere saragam ka aing Pak Haji Johan non teh Pak Johan. di Majalaya enjing cenah bade nikahkeun Pak Haji Johan Oh gitu. oh Ngonang. Ujang Muhtar aya Ayah. oh nuhun Ayah Pak Haji Sidik. Bapak Bupati Bandung Bapak Haji Dadang Nasir aya ka dieu Ayah. oh nuhun diwakilan ku Pacamat Margahayu nuhun Wilujeng Tepang Ayah. dek milu kaulah bejana TV RI Jabar ulang tahun anu ke-28-nya Sumoho. Dirgahayu TV RI Jabar Tenang. mudah-mudahan tetap jaya di udara Amin. tetap eksis nayangkeun seni budaya Sunda khususna wayang golek nuhun ka Bapak Direktur TVRI Jabar ka Bapak Kepala Siaranana Sumoho. miwah kasadayana kruna cing Parajang Yuswa Amin. ka kameramen-kameramena Sumoho. kanu kagungan TV sadayana wilujeng nongton dina TV na sewang-sewang Jangan jangan nonton. Negeus pinu ke SMS lain ku duit. kanu kagungan TV 12 atuh wilujeng Terus saja ke tu ulang. Lain mukana. kanu kagungan TV anu hitam putih buru-buru kagungan TV berwarna Amin. Ulah hitam putih wae gitu. loba pangirim ieu aduh numpuk dulu rezeki Pagi Sidik semua. Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nininya ngintun rezeki nuhun Ngersakeun ka abdi oge ngintun kan aduh. wilujeng Tepang kasadayana we nya Abah Haji Rosad tadi siang ngintun mangu nuhun Abah Haji Abah Haji dah umumnya. Pak Ali ti Polda aya Ayah komo. Kang Oman Batu aya Kang Oman Batu ayah. Bapak Wahyu Pak Wahyu. Ismadi Miharja aya Ayah. Bapak Asep Sule Ayah. Kang Dadang Baja Baca. Pak Aceng Ciporeat Ayah. Kang Upe Ciwaruga Ayah. Pak Guru Taslim Ayah. Kang Tatang Cikadut Ayah. nuhun Kang Dede Cibabat Ayah. Kang Eman Kangkung si etehna aya Ayah. Kalman ayah. Pak Amir Rasmita ti Wado aya Ayah. nuhun wilujeng Tepang Pak Lurah Dedek Darmawan ge aya di Curug. ha Pak Dedek Darmawan Lurah. oh aya pada Dermawan aya Aya di Curulukmu. nuhun Haji Aib di sana semua. Pak Haji Mi Faturrahman aya Ayah. nuhun Heri Patullah Pak Jelis Patullah. Pak Taufik Faturrahman oge aya Ayah. nonton Nonton. Ngabagi kasarana. wakabul ka dieu wakabul Ayah. Mana atuh wakabul ka dieu? oh nuhun Anu goreng dipanggil. para siswa-siswi na Abah kabul oge sararumping Tenang. oh Gaduh siswi. Bagja seniman seniwati sararumping anu ti mana-mananya Ibu oh nuhun wilujeng Tepang kasadayana mantan juru kawi Bu Dede Bu. mantan juru kawi Bu Dede aya Ayah. Budi siswi na ibuan karena mah teteh Aja teh. baheula sinen aing teteh Mama Fatimah. Oh. Aja Abah Ence ayah. oh aya nuhun wilujeng Tepang Abah Ence sama. Ieu panggung berat teuing sing darorok-dok ke sieun aing Paul. Ibu Yani DMC aya Ayah. nuhun halah Dewan Pengawas
seniman ayanya Aya. padi oge aya Aya. wartosna bade musda dinten Senin nya salam we ka Pacaca Amin. nuhun kasadayana penggemar wayang golek masih kena seueur Seueur. Lagi. tamih-tamih halodo de penting ieu nya Semohon. lu bagja pisan penting ieu urang sadayana bisa silaturahim heuh Amin. Sunda Sawawa Araraya Ada raya. bagja nuhun wilujeng tepang kasadayana Ayo. loba baraya ngamumule seni budaya caina mah heuh Semohon. Urang. aya ku bagja pisan heuda naon deui di urang mah nya pertahanan paling akhir teh budaya Budaya. Urang. sabab kasohorna bangsa urang tepan lain tina militer jeung lain tina teknologi Cane. tina budaya Semohon. budaya tepan waya patula patalina jeung peradaban heuh Urang. hiji-hijina anu masih kene sapeting genep atawa genep jam teh wayang golek Wayang golek. lumayan pan nu malilu hirup itu nu icalan rupi-rupi Pinraga. TVRI Jabar ieu teh secara tidak langsung bisa mukakeun lapangan kerja penting ieu Amin. bebas ditonton Yes. tak eta menghirupkan ekonomi mandiri Mandi. nuhun ke Bapak Gubernur Jawa Barat ya Bapak Aher iya ka tukang obat nyeri huntu oge nuhun lujeng tepat ada eta tukang nyeri huntu teh tukang obat huntu geuninnya Nya, kuakan. mau coblak we geuning taya nu bodas ieu keur ka kamu taya nu beureum keur maehan kuman taya nu hejo ieu keur ngabersihkeun huntu ai mana nyeri huntu meuli os kadon ada ampun ku rupa-rupa teh hirup di alah nuhun kasadayana hulujeng tepangah orang Betawi aya nuhun atuh urang Jepara oge anu keur nyieun ancak gamelan ka darieu Semua. iya wilujeng dalu sugeng dalu sugeng midhangetkaken lagu ingkang menika lan lakon ingkang menika nggih Matur nuwun. lalakon iki lalakon Kacamata Riben Lagu nama tu. Lakunnya kan udah kabidara. Ibu Bupati nuju nongtonnya Nuju nong. alah Pak Haji Sidik muni heubeut teu bepenak Kepepenakan. sehat mah sehat teh Sehat alhamdulillah. nuhun Ibu Hajar ini sehat. nya nuhun dalang-dalang ora ka darieu nya Semua. pek taruluykeun euy Dalang muda cek mulia tah. Dalang muda. ada raya Ayah. nuhun Tahun ku. aya keneh padalang Cecep Supriyadi ge Ayah. Kang Dalang Jamar Dana. Kang Dalang Nang Taryana Nah. Kang Dalang Dede Amung Sutarya Aya. aya keneh masih keneh narima panggung Masih kena eksis.
pisan sangka cinta seuyuna Alah, sok sing kreatif kayaknya. Iya banget. Oh, ulah monoton wae ayo we monoton oge teu naon tere para lae. Oh, Ulah. Si panjang umur. lengan aing mah. Alah. Sadarieu kitu dulu-dulu euy. Iya. Hei, Pak. Mun orang mencukur, bukan. Aduh, oi. Ya, kenapa? Kenapa? Salalageun oh. Lama. Nuhun ah. Nah, kubalinya lama. Lain kunana naon ye jelema teh bararaeud. Naon baeud. Sakitu gairah. Eta ngomong nepi ka kitu teh nguling sad-sadel gitu kunaon? Oh, kering. Barusuh. Nepi ka tu bentes gitu gergering mulai nya. Oh, Nah tu maksakeun teh hese gering mah teh. Oh. ya untuk Alah. Allah. Bener puting ieu urang sadaya menang pabagjaan. Lah. Bisa tepung sisi lautnya. Ati Sisi laut panganturkeun. pangalan. Alah, lain mah ya dianturkeun. Alah. Haji Bang Sulaksana. Sono mondok, sono junjung gema berada sendiri jalan berani persatuan Ai aing naon anya. Dei. selingkuh Ka dieu kitu sadaya kararumpulah. Ya, siap. Kurang beradami. persatuan Gaul. selingkuh
jadi fotografer. Aduh. Mudah-mudahan poe ieu aya milik aya nu ngaliwat heuh. Mudah-mudahan susugan. Dek usaha we ieu teh lah bayakeun bekal. Aja teh. Oh, nangan meuni teh nu ngaliwat euy. Hayang aing sakali-kali memboga duit balanya kasih baduyut. Ada menaon? Beli emping. Ya. Sepatu. Ping maka Banten. Ping Sekali-kali uing teh hayang laksana atuh sepatu kulit. ada. Hah? Hah? Pakai. Hayang kawas batur gaya aing. Ayah pakai sepatu. Malahan dibelaan tahajud aing teh hayang kabuli busi. Doana we teh sararea. Doakeun. Alah. Hayang syuting ongko. Ada kamera. Boga lalakon anyar. Tuna lampah eta. Dah, iya. Kacarios Raden Arjuna ti nagara Astina. Nyata kapeto ti nagara Mandaraka. Prabu saya munutulung ka Dastarata. Wireh putrina anu kakasih Dewi Erawati aya nu ngiwat duka kamana jeung kumaha nasibna. Dah, iya. Nya anu kapeto pikeun milarian Dewi Erawati teh Arjuna panengah Pandawa. Kakang Semar, ieu nun. Urang ngareureukkeun sape bari ninggal kaagungan pangeran itu laut. Jaladri anu ngawingking. Tanda-tanda keagungan anjeunna Kang. Timbalan mangga. Tadi kitu Kakang Selejan. Oh, wah. Kang, Euy, itu burungan. Nyaulan. alhamdulillah nepi we ka sisi laut. Tapi ari kira ya bakal. Tara jauh ti Pak Haji ku met-met nama kita. Nah. Oh, Oh, jaya. boga cita-cita aing lamun boga milik hayang nawu laut. Sabaraha poe nya angeusna lamun laut ditawu. Angus aing opat poe bakal. Oh, Opat poe angus. Kelautan teh gawe teh. Ku batok. cita-cita teh tiba heula hayang ngajudulan aing. Nu bangawe ceta mah. Ya, Kan? kapeto milarian putri itu duh. Oh, akan teh. Dewi Erawati putrana Prabu Saya ti Mandaraka. Laku naon? Oh, anu kapeto teh lintang ti Juragan Arjuna. Oh, semua. Doana we ti sararea. Oh, katana. Oh. Lah, naon? Urang ngareukeun sape bari itu urang udah kaya kas. Pantas sisir-sisir, bro. Kaya kas geuning keuyeup tapi lompatna teh tarik. Tarik, ya. Anak baheula kitu. Leuwih-leuwih ti ojek ni tarikna teh. Bener kan? Pakai ojek. Tadi gitu kasih onyong ah. Ya, Bari urang hiburan gitu di dieu euy. bangga. Oh. TPRI Jabar Semohon. ulang tahun teh milang kala anu ke-28 28 kan? Dirgahayu TPRI Jabarnya. Iya, ayo. Alhamdulillah dapangannya ke para warga sadayana. Ya kan?
inohong ka para inohong sadayana, para pilih sepuh sadayana, parawan yap ka dari kitu kasih dawala. oh ma Malakat ang agarangkang Malangkang Pahadi ko metmek Gersono ditarenongang Allah kepiting kata jabalan kokosan men